Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya. Ece, gua tadi Ece, aya naon? Puji tadi peting teh, aya di Mahabi teh aya maling. Mah galing buk Ece, meureun nu galing mah. Aya Ece, maling lain galing. Aya naon ieu teh? Ucing lain? Kunaon ucing ngatabrak? Aya Rohman, puju maling, maling lain ucing. Hah, maling? Maling mana maling? Astagfirullahaladzim. Aya sugan teh ucing. Maling. Oh my god, serius? Aduh, aya nami teh Ece nuju ngobrol naon atuh? Iya, cenah tadi penting teh di Mahabi teh aya maling. Tapi malingna teh anehna teh teu mau barang-barang anu mahal. Wah, nahanya maling teh aneh. Heuh, maling teh aneh mah ieu cenah. Sugan we maling dek balanjangan teu boga duit. Heuh, meureun. Geus we ayeuna mah urang salapor we ka Bu RT. Ayo. Yuk. Cek, karunya teh atuh ngomong berarti muatin dengan nate. Nya kumahanya urang mah bisa nangkep maling eta teh meresakan pisan maling eta teh. Geus ayeuna mah urang teh anu heula solusina. Hah, tarasi mah lagi sambal bueuh mantap. Ini solusi. Alah solusi atuh poho. Kieu we urang masang perangkap. Hah, maksud yuk? Kan kieu cemamar nyimpen barang-barang anu alus tah eta maling teh bakal datang ke urang tangkap we babarengan. Tah bener kayak penting orang kayak mah cerohan. Nya setuju. Tapi punten abi moal biasa ngiring nangkep eta maling kumargi bade aya rapat desa. Kewe mun maling tos katangkep candak we ka dieu oke? Boleh. Mana ya? Cangkap teh. Jangan. Jangan teh ulah. Ayo maling. Naon abdi mah sangat maling, tanya we bantuan urang ieu. Oh, urang maling-maling. Tuh di ditu tak-takna. Udahlah tuh maling di kiwari kan ibadah bisa. Udah kamari mah teu aya tak-takna. Ayo coba bawa we ke RT. Assalamualaikum Bu RT. Yo. Waalaikumsalam. Ulah iya maling teh ini dua. Coba buka kuplokna. Astagfirullah. Ini aku sudah sampai ke mama. Lain ini menang balik imam Rahman kemari. Naon atuh ini pan kamari mah teh mau ieu. Bener sarwaan. Taunya eta siga 9 abi. Siga kitu atuh Ceni. Nah, kan ini mah saya tadi nggak jangan gampang nuduh maling. Nah, ya aja ayeuna mah pas aya bukti nu maling teh saya Mang Rohman. Tong asal nuduh wae. Rek mental tindakan urang. Kira-kira tadi. Yang kepatunya Bu RT. Ayo.